aing mah nyeun kode konten naon urangnya can aya ide-ide konten ya. Lempangan heula ya coba kalebak pahangan can aya ide nis udah segala rupa digawe sorangan mah da mah bisa hese mah jadi lah mungkin ke sawah pak ini acak-acak sawah batur lah. Gini teh adik kita ke sana teh adik mana biasa lah yang konten buku kata kenalnya ke keset lah genah aya kegiatan mah teh adik yang ke keset harus mantap dia nanya sorangan teh adik wih iya we nu cabut nongker ageuh aing mah tapi bisa ya keset mah nyeun sorangan oke seru orang nyeun sorangan konten hese aing namun baru kalau itu bisa sorangan nyeun budak oke kudu duaan nya sorangan jadi budak aing mah. Oke, tadi kau orang marek ini tidak kawahangan dah. Aduh, pageuh euy. Eta mah keur naon deh kah? Hese ya. Aduh, hesenya. Perlu bantuan coba Bang nyabut kenjang lah. Nyabut gitu gimana teh kaduga. Karena kuing geura. Heeh, puguh eta teh lah. Ya kan awas mana, Mas? Aing mah awas tah belah dinya awas grama kuing nyebut kieu mah kecil pisan pokkeun ieu tanaga uing mah kieu tah anjir sia aduh aing katipu si emak si emak mah delo si emak ngagawean aing dasar ini kasebeleun gawean we hungkul